masyarakat euy. Geus loba nu jadi korban. Tapi nu Sunda rek kaluar ka mana-mana ge rame pisan. Ieu abdi ada aya pantun. Sarakitan ulah ngarago rame. Jika ala apana. Barek kumpul rame-rame si tepak corona. Euy enak mah problem saya keluar dia menuju mahal meureun. Menuju apun ka mall ulah nyeker supaya mana di jalanan pas kemana-mana aku perlu pakai masker supaya pulang kena corona. Itu euy. Kemarin gue kemana-mana aja udah pakai protokol kesehatan atau 3M, pakai masker, jaga jarak, tangan. Tadi kalau yang ada panas protokol kesehatan diterapkan supaya orang waspada corona. Tong hilap oge urang sadayana kudu social distancing. Jambu asak beda jeung korma, buah naga seger karasana. Kudu jaga jarak jeung sasama ngarah teu kena corona. Pas pandemi kieu mah kudu bisa jaga jarak, bersih awak. Ka pasar meuli calana, jalana kasih sangkan teu beunang corona, kudu rajin bersih. Euy. Teu salah pas coronana abdi bade geus baheula. Rek malam mingguan ye ayeuna teh. Set. Nya abdi ge bade turun heula geus lapar banget ieu. Sok atuh geusan heula weh. Ke jam 1 lanjut deui. Sok atuh. Nuhun ya. Ya, nuhun. Nya nuhun. Kurasun. Pempes. Sekarang saya tapi geus kaset ye. Arek malam mingguan kan. Tapi abdi kangen ka sakola euy. Abdi boga sindiran ye. Kakak CP meuli bola, dianteunna ku mangnana. Urang hayang ka sakola tapi irahnya bisana. Abdi ge geus kangen pisan ieu ka sakola, kangen diajar ku guru-guruna. Deuh. Abdi ge aya nu sisindiran ye, rek ngadu mah. Buah mangga rasana ngeuna, tong dahar ngage suka. Sabab urang diajar sorangan di imah. Abdi sono ka sakola. Ya euy, sono pisan ka sekolah teh. Sono ka acara-acarana event-eventna PGB, LKP. Kemudian misalkan anak dia urang sindiran, kau diadukeun wae, teu wani diadu. Panana jeung payaya depan tol bulala. Semenjak corona aya urang sono ka sakola adukeun. Abdi geus tongkos kieu mah apal atuh. Abdi kangen naon? Abdi kangen pisan ka jajanan Mas Bob jeung sotona Mas Her. Top pisan pokona mah. Ieu abdi ge aya pantun. Kabayan mios ka rumah si Ujang. Ujangna minggat da aya di imah. Corona anggalah ngalangkung supados abdi tiasa ka sekolah. Garandeng lah marane teh. Ye urang ge boga pantun. Lahan betina henteu kantos eleh. Ngagaduhan hiji dina hujan kusabab corona kami henteu angkat ka sakola jantun sumping pondok tong kenging artos jajanan. Teu karasa geus dilapisan ieu ngobrolna, geus heula nya.